Kumaha deui atuh Mang, suruh duitan aing mah. Kumaha deui minjem duit ka maneh gae tong. Aing suruh duitan kumaha tuh yang beli motor. Cenah aya duitan aing mah mobil ge nganyuk cenah bayar aing kudu kumaha tuh duitna mana. Minjem atuh bos ari gawe mah Mang. Minjem duit 5.000 we minjem duitna. Jeung meuli cincau jeung es di Mang Edi. Aduh, aing mah candaan di kamari minjem 5.000 jeung meuli cincau di Mang Edi jeung meuli eta weh cuek di Mang Ahma. Minjem 10.000, minjem 10.000, minjem 10.000 gawe teh minjem 10.000. Ari aya mah minjem 10.000 dah bos. Jeung meuli cuek jeung meuli tuangki eta aing mah da. Aing mau lapar di kamar candaang. Tenang. Duit 5.000 mah aya gini. Amun gope eueuh. Aduh, aing mah. Kumaha tuh mana Mang? Duit geus teu boga. Aing kudu kumaha da? Aduh, aing mah. Aing geus boga duit, Mang. Minjem gae tong aing mah. Pasti ulah da minjem oge nya. Aing teu percaya Amang minjem ka aing 5.000 mah. Percaya Amang kaya daang jeung daging. Ada aing daang jeung naon? Jeung cuwe wa. Jeung cuwe. Aing mah pipirahan miseula aing mah. Demi yang dicuwe ge. Kumaha? Gae tong minjem goceng. Denge aing ngomong teh gae teh minjem goceng. Mang. Aing mah mau zaman emang tadi denge sedih karunya mana mah balang sok dia kudu ngemis heula aing mah tong kudu ngemis geus boga duit da aing mah ku baheula oge ngumpulkeun aing mah mau kos maneh ngemis heula kos nu wae ngemis ya mah aing mah diluluti ge balik dulu nya mau kali teruskeun Wah, di babanyon deh wae. Aing mah kumaha ayeuna teh atuh. Geus boga duit. Ya halo, kumaha masalah si OP ge si moal teh. Ku si Boy geus talangan can duit 5.000 teh ajang si Opi. Si Opi kan kelut semua di layanan. Bos si Mondi jeung si Boy arek bersaing, jadi berteman. Si Opi jadi musuh aya teh ge semua. Aduh, aing kudu kumaha ye, Ba? Bantuan yang si Boy nya. Si Boy datang euy. Salaman anun. Salaman sangsing mana aya nama euy kalau dikat. Heeh. Maneh ngomong naon? Nah. Maneh teu ngomong geus begitu. Aing lah. Aing bakal nyalamkeun manehna oge. Aing nengekeun aing boga cerita tentang maneh duaan. Ke tanggal 50 September tong kawinkeun, jodohkeun. Nuhun atuh nuhun. Gae kawinkeun tanggal 50 September gae. Da aing ngomong kitu ngadenge teu. Kayak si Opi semua arek gelut. Si Bojeng si Mondi babaturana. Kayak tempo di ring warung kaung Sukabumi Jakarta. Saya buku nyarterna ge. Nya buku halusna ge. Mana tuh ngomong gitu atuh mah. Ieu teh aing mau jadi gelut mau digagalkeun si Kobar. Maduh, aing teu percaya. Bener mah, mood perang saya. Halus lah mun kitu mah urang arek babageran deui jeung si Opi semua teh. Dusta. Ini terjadi dulu teh aing mah rame. Tuan nama yang sondang barudak yang pemane di ring teh. Tenang we tenang. Mungkin orang gelut teh lah. Itu si Robert.
Mung aing mah. Mung nya si Robert. Ana ge jeung si Ope. Pokona mah. Setuju teh Repa di si Opi kelutna si Boy teh. Setuju. Aing mah kumaha maneh we. Wah Boy. Tah, mun teu percaya man kene si Boy teh gelutna jeung kana jeung si Mondi. Ame setujueun barudak ge. Pokona mah si Boy kudu gelut si Mondi nya aing mah. Mun teu gelut si Mondi aing mau kawin jeung si Boy. Aduh maneh mah kudu kumaha atuh urang udah sedih anjing mah. Aduh aing mah kudu kumaha deui. Duit geus teu boga. Terus ngundangan meuli amplop aing teh. Aduh. Aneh mah kunaon Deba kudu gelut si Opi wae. Si Opi teh musuh aing keur baheula. Wajar ku si Boy ge, sama si Boy bantuan deek we. Pak Boy. Aing yang cerita. Si Boy geus boga kabogohan lain, Wak. Aing adalah putus jeung si Boy we. Setuju putus jeung si Boy? Teu setuju aing mah, teu setuju. Pokona mah jeung kalau pamaneh kudu kawin kudu jadian. Aing mah kudu jadian, kudu jadian. Kudu jadian. Pokona mah jadian nya. Mun teu aing mah aing mau kabareuk polisi maneh. Janji. Aing mah jangan duit oge rese. Kos Andriana ngomong jeung ka bapak ka suamina teh, ka bosna teh. Salamanla keng jeung 5.000. Cek bosna teh, gampang gae. Duit mah masalah leutik. Dan masalah gede. Aing mah anu mah aing mau ceritakeun masalah duit. Kumaha, Wak? Si Boy geus kawin jeung si Repa. Kudu dikumahakeun. Aduh, aing mah lieur ya masalah ngurus si Repa mah jeung si Boy mah. Geus bae lain urang ngurus ke si Abah Ramana. Urang ancam si Raya. Cuma kobar ge setuju. Setuju aing ngancam si Raya mah. Ame si Abah Rama gelut. Halus naon teu wa. Aing mah teu narima si Raya teh ancam. Saya teh boga si Raya teh. Heulah bener. Mak. Stropegina salah rajib can. Maneh naon ka dieu deui sia. Aing mah mung narima maneh deui ka dieu. Anu maneh aing susuan sia teh. Buru balik. Budak sinu ngaran maneh. Buru balik moal. Nurukeun balik bisi ku aing kalahan barudak dieu anu nanggalan maneh. Anjing balik moal. Si bos Kristan aing mesti ngadat ka maneh, karungnya maneh. Si getihan bangetna. Hancur deui. Heulah beureum jang balik ti jang. Naon masak? Heeh anjing masak teu gerak. Aduh. Nyeri wa. Aduh wa nyeri wa. Au. Nyeri wa. Aduh. Duh nyeri wa. Kumaha si Raya ayeuna? Jadi adik kakak jadi Mondi. Aing mah di karunya. Loh, SMS kan lah ieu si Mondi.